Assalamualaikum sahabat utang balai, sahabat udut nanum. Ada orang kedatangan. Adur nuhun apa nama? Nuhun naon itu? Nuhun itu. Dotong mau ke lembur deek. Lembur deek. Lembur deek ya. Di mana itu? Di mana itu? Iya di Cimaung. Cimaung. Apa nama tajang baru dak kekenyo. Rayang dahar nu seger langsung dahar ka dieu tah. Kape Yami nu yan foto jeung Sumi yan fotonya kami aslina. Jadi aya beberapa macam tuh. Wah, loba pisan. Ka kanan Sunda aya, ka kanan yuk. Ka kanan luar. Aya kafe. Upit pokona mah. Asia Nautri nu eueuh. Naon? Nah, bos ke YouTuber alhamdulillah panginten simkuring pada bos ditepangkeun sareng Mang Nyek. Si Mang Nyek teh reus nanti ninggal video anu pas naon teh. Ada teh emang eta teh tergaloan atau gagaloan? Oh nu berutang teh kudu nanum nu nanti minum berutang bae teh kumaha sih? Ingat kene barusan? Ingat kene atuh. Jika khusus kanggo para bos ke YouTuber sadayana anu masih mantang dina Kakao Chill TV dikumacikan. Dindan pokona mah. Nu sahabat berutang sahabat berutang. Assalamualaikum sahabat paspor. Mantan geus bahagia, urang mah cicing we di imah. Kareman lampu. Setelah kudu paspor, kudu nanum. Berutang we nu tiisna teh baleuy. Tingikeun saeutik 5 menit kemudian cerik ke usasa. Eta teh iseng kang nyieu. Iseng atau nanti memang nuju nanti waktu saat itu memang nuju galau. Iya, karena iseng jaba emang keur galau. Galau tak asli. tarik pisan eta galau. Wah, mabok odol. Jadi memang kira kegalauan eta muncullah satu buah inspirasi pangintennya minuman rutang ya. Nutisna baleuy teh. Nah, pantiis pakai jeung baleuy cuma pantiis bener. Gini kan sok aya nu termosna teh rusak. Tutupna teh bocor. Nah, tutup nanti bocor. Jadi si suhuna teh henteu panas, henteu tiis jadi baleuy we siga cinta dia. Cinta dia. Oke, panginten simkuring baris ngatur nuhun pisan. Kalau non itu kafe non? Kafe de Yami yang foto jeung foto si Umi pokoknya nama Umi foto ayah pokoknya mah turun pisan anu berantos masihan tempatna fasilitasi naon ieu teh aya naon wae teh can kayak bakal datang sementara sih mah aya kecap saos tadi sama dapat tinggal ada apa bos itu bersama oke dah kemudian Mang Nyek sehat Mang Nyek alhamdulillah untuk saat ini sehat pisan jasmani rohani oke sip guring panginten langsung dipayun ngaros bingat pisan bingat kabeli diri bingat kamar batas garena biasa neduna request di para bos YouTuber Mang Nyek teh emang seniman atau punya perusahaan naon gitu tah yuk soalnya ya banyak pertanyaan di para bos YouTuber ya seniman atau napi pengusaha atau napi naon gitu tah disebutkan seniman enggak lain nyinden tuh bisa ngadalang homo apa ngalama kita dah kan seniman kan yang berarti ya eta mah salah saji meureun emang resep banyol poe-poe biasa oge cuma pas gara-gara video eta teh yang ngevlog sorangan curhat sorangan jadi nama jang ngahibur diri sorangan gitu yang bikin kamu kumaha kurang nempo banget sedih nempo banget sorangan gitu efeknya gila ada ya. Tapi di balik gila itu tuh lah kan banyak orang-orang yang suka sosok Mang Nyek dan materi video eta dan bahkan hibur lah orang-orang anu galau siga Mang Nyek waktu harita wayana Mang Nyek ngupload video eta jadi kahibur bahkan bisa cager tas si kagalauan teh yang alhamdulillah nanti ternyata mewakili perasaan orang banyak yen orang udah galau bahwa gitu berarti tapi pisan katanya nama gitu kan aya nu penyerot bintang sobo gininya aku esrot PT nanti gini kan budak enak mau apa wah mau apa esrot yang bintang sobo apalnya bogu rasa kersen bola mah esrot di pukaret malah pukaret penyerot letik di iritan di iritan terus ujung nanti di teh tulak nanti
karena lilin Nah, kan gitu. kita nutup Ya. gaya gitu jadi betul oke berarti naon teh kegiatan sehari-hari naon Untuk saat itu abi jalan ayam, ayam geprek, ayam goreng, ayam penyeta di sekitaran Tugu Cimaung. Nah, pengusaha oke nih ya. ayam goreng 3 putra Bapak Kumis beracun Bapak Deek. Bapak kumis kumis sana tuh itu Kumis naoge sagadai stang sehermio. anjir ayam pagi kebayang nih oh berarti kegiatan teh nyata Bikin ayam untuk tiap hari di jam 7 pagi nepi ke jam 2 lah. palingan bos youtuber pas callingan janjian ada ketemuan teh cenah tong isuk tong borang cenah di sore we lah sore kapoting dek kabeh kumaha cenah bae Mejong-jong. mejongkeun benernya Betul di udah bu dok kolektor. Waktuna gitu teh. Amit kita nonton. tapi tong oke pangitan ngemut tadi kamu ka bos ku youtuber sadayana tong gelap subscribe like komen dan share ya Like langsung YouTube-na da eta gratis atuh jeung Gratis. komen gratis. Jeung ningkatkeun oge sebuah penghargaan yang seniman-seniman Sunda. Nah, eta pisan. Hargainya Menghargai. urang teh atuh daripada kuota Rojo. hotspot teu para rugu pake ngadongload film porno aksi. Ya, Menunjukkan anu berenang teh berfaedah tidak berfaedah meskipun teuing berfaedah teuing teu konten. Rasakan kalau sudah masalah. Nah, jadi mangnya nanti model sahabat-sahabat hotspot eta teh menurut mangnya kumaha sih maksudnya? Nah, eta oge iseng oge sahabat hotspot teh abi boga keresahan babaturan. Lah, ya cuma udah dibejakeun misi ka sini rek ge sahabat hotspot. Teu kuota, teu budut, teu kabogo, sagala di hotspot. Oh, jadi kabeh we di hotspot gitu. Aing teh pas boga duit sok api-api tilem. Sok aing teh boga duit jeung urang. Berarti pinter kode kan? Oh, iya, kela. Jebdak tang ieu langsung. Itu namanya Cenah mah ieu make kastrol ini gitu. tapi ya bisa hurung gitu. Belum kieu. Bebelah ge. Itu nu dinamakeun iga goreng. Iga gorengnya teh itu. Iga Ini goreng. amis bujur ya. Kemin manis ya. Iga. Orson tak ya orson? Orson. Kak itu baheula mah ieu teh. Esrot. Tah esrot iya esrot mah iya baheula mah. Es jeruk, Iya teh jeruk. naon? es jeruk, jus mangga. Jus mangga. Teh mere pertanyaan jus naon nu pang indahna? Nah, Justru itu, saya juga bingung. Baik. lain Baik. jawab heula mah jauh tahu. Kamu tahu aduh. Jus. Ah, Kalau kan? halo. Tahu? This one I love you. Ah. Kembar-kembar ya. Kenapa yang bagus banyak? Bangnya ke bisaan teh kopi ngalian ulah herang-herang. Herang-herang gitu. Kau lah centil teh ka SPG ka panak wae atuh. Nah, sahabat hotspot, kita geus diomongkeun nepikeun ka naon artina hotspot. Nah, eta. Jadi lanjutkeun heula. Nah, keresahan urang Kang kababaturan anu pinter kodek. Omat montong gitu. Ai susah jeung urang, ai senang jeung batu. Nah, Ai nginjem udun, nginjem duit, nginjem rokok, nginjem kabogo ka urang. Ai karaokean jeung batur. Peulihna jadi hak eta mah tuh. Eta nah sahabat hotspot teh. Jadi dia dinamakan sahabat hotspot teh eta. Nah, gitu. Anu Ngomong-ngomong ke lamangnya, ngomong ieu teh tuangan kok loba pisan euy. Tah ieu saha ieu teh angeun ieu mah ieu. piraku angin ku jeruk gitu. Tapi angeun herang euy mah. Kok ieu pergi kobok-kobok. Dah ngemutan deui kanggo ka para bosku YouTuber di mana awai ayana khususnya sama ka orang-orang Bandung ieu. Bandung Selatan. Selatan, anu daerah deukeut nya. Deket imah Deek. Nah, di Cimaung, di naon ieu teh? Perumahan naon ieu teh? Pokoknya nama belakang sekolah SMA Banjar Asri. Nah, eta. Sekolah Deek baheula tah. Pinggir jalan pisan, engke katawis aya kafe Yami. Pokoknya nama nu kagungan yang foto sareng foto si luar biasa. si Umi Pangbagara pokoknya mah. Yan, pokoknya mah kieu pisan lah. Pokoknya mah fotografer wedding sa Bandung Sa Selatan. Konoha mah arapaleun. Pasti arapaleun nah.
Dek dilajeng ayeuna ieu. Dek dibari sambil mangga so. Sambil. Soalnya kan kudu dicoba. Oh, ieu master ulah cek beja Nah, ulah cek beja hungkul. Aduh, tadi senokna, tadi kita senok nya. Enggak senok atau ulangan ieu. Kita senok, kita senokan tenan. Edek-edek ieu teu naon atuh. Bebas. Orang Sunda dah. Identik orang Sunda. Identik dengan iku ieu panangan. Orsinil teu make sangu ya urang misalkan sahabat hampir siga dina TV luar negeri nya. Luar negeri. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita tadi namanya teh iga goreng pokoknya bakar, iga goreng bakar pokoknya mah ieu tah. Bismillah. Ieu maskot di dia mah. Empuk lagi naga mau tepundukna ya. Anjir langsung mantap gimana? Mantap ya jangan sahabat deterjen Dede Gemes nu 5 bara rosen memasak pecahkan ya dijamin lah harga mah ada relatifnya kamunya mah Ya, relatif pokoknya mah kajangkau kurang-kurang. Ini salah satu minuman aya lemon tea, jus buah, yuk orange juice jeung deui lain iwati ieu hungkul jadi masih kene seueur. Tuh salah saeukeuna. Ieu menu non teh Dede? kornok iya ori, kornok coklat. Silakan, kornok ori, kornok coklat. Oh. Itu salah satu jurus menu terbaik. Terbaik jeung terlaris di dia Terlaris saurna teh di dieu teh di naon teh? Kafe Yumi Yan Umi Yayan itu juga piscok aja we. piscok mah tuh pake uwi kumeli lain duit kumaha ya tuh panggilna ge piscok berarti pisang di coklatan. Oke Bang Intan, ngemutan dari karena bosku YouTuber, tolong like, subscribe, like, dan komen. Sending lah. Ini mantap pisan. Mudah besar. Rekomendasi yang sahabat-sahabat yang bosan udah di imah langsung nggak dia deket kamu sekitaran Bandung Selatan mana belakang SMA Banjar Asri Bisa jem ka Bogoh dia pan urang teh jadi lebih nikmat. Yamin manis ya. Bakso oge aya. Bakso mozzarella, bakso iga. Bakso mercon oge aya. Mercon aya? Aya segala aya deh dia mah. Maunya aja. Ieu teh iga. Gede ge iga na mah mau aduhung lah. Mantap pisan. Kang, ieu teh kurang jelas. Alamat ieu na jeung ownerna kabarasana teu aya tapi manajerna aya orang. Saurang. Sa manajerna mana? Wih, gagah kieu sudah tinju. Akang namanya teh? Mas Nur. Mas Nur. Oh, berarti Mas Nur mah bukan orang Sunda ya? Orang Sunda. Orang Sunda. Oh, cuman panggilannya di Mas Nur. Mas Nur. Mas Nur. Mas Nur. Abi teh tos nyoba ieu. Iya. Rasana mantap bisa. Makasih. Cocok yang mau si bebek ke di. Itu naon teh? Lebih tepatna Iga bakar. Iga bakar. Terus gimana apa tadi teh naon teh? Yamin manisnya. Yamin manis. Baso. Nah, iya kadang-kadang cenah tadi teh ngajarkan teh piscok kan. Buat abi mah piscok cowok kemeli eta teh. Yang lain Mozzarella, kornok mozzarella. Kornok mozzarella. Ya, dalamnya Dalamnya apa itu? bahan kecil mozzarella. yo ge sami. Iya. Cuma imar Ori. emang yo ori. Tapi pecahannya yo bios yo. Silakan. Ridho tuh. Ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lebih banyak kan lonjangan. Juga nama Pakai Makannya kembang. harus panas-panas. Dulu nama telat belut. telat tadi. Ini kendai dapir aku. Lain tumis hasil. Nah, Kalau mau panjang pas dibikin langsung dimakan. Mas Nur, Iya. terus ini alamatnya teh di mana?
nomor 1 A1 Perumahan. Blok A1 nomor 1. Blok A1 nomor 1 nanti ada di bawah lah alamatnya ya buat para bos youtuber Sadayana. Kita rekomendasikan mungkin buat para obos-obos terutama kalau orang Bandung Selatan yang anu dekat di sekitaran bahkan di luar Bandung Selatan oke. Welcome pisannya di Rekomendasi pisan nih. Nah, Tisu ah ada. jadinya tadi kan ngomong ya. Kumis. Oh iya. Berbagi ketiga sarua bisa kan. Kang masalah harga mah rekomendasinya relatif lah. Jangkau. Soalnya harga mah mau pernah bohong rasanya. Nah, mau bisa ngabohongan atuh. Jepuk Kalau yang di Bandung kan 75. wah 30 kak kan aduh Ai kate naon? 1000. engkenti lah ini Engkenti bener-bener. oh iya mau ini bacakan deh ya tapi munjung sangu can ditalakungkeun lebih mantep Ya pasti. Cobaan. Kalau aku mau jeung sangunya. sangunya Itu Mas Nur bisa heula Mas. Pesan gampang Mas. terus puasa mana mah tuh dari itu Kita beli kan di dia nya. yang beres bagian emang lain Kan ngantri belo bae. Kayak lain atuh. lu jalan aya cungu dinosaurus Lain ya mah lain. Murah tapi kualitas. Nah. Gitu kan. dah orang Sunda mah kudu gitu enak bere nu mahal mahal mending beli dodomi jeung dog Berarti bisa dong. jadi sekitaran Bandung Selatan mah bisa delivery cenanya Iya. nah bisa delivery online bisa online Online. kemana mah Itu Labara yang bukan itu mah bukan nama Mas. zaman modern ya. Zaman modern enak bisa horaria Indit, Kang Nil, Gopodnya. GoFood dan nama ayah, GoFood, Jam GoTrack. 1 juga pernah saya ngirim. Jam 1 malam? Ya, di mau. Iya bukan nanti di Tabu Sabana. Jam 9. Jam 9 pagi sampai Kadang-kadang kita pukul 12 juga ada yang delivery saya kan diantar. sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam berarti ya. Biasanya malam-malam lapar orang. Malas nggak ada yang buka gitu kan kita semua. Tahu nomor kita ya kita kirim. Siap. Nah, eta oke. Saya di info mau nama jam Info pisan. Oi. Kita beak-beak ieu mah nya kumaha ieu? Persen oke. Terlalu enak ya mah. Dan di kudu orang beak. Nah, ya lah gitu nih. Saya di belakang ada. Oh, ada urusan siapa tuh? Belum selesai. Ya Mas, makasih Mas Nur ya. Oke. Ya. Waalaikumsalam. Balik naik ke dia ya. Ayo ngobrol deh. Mana tadi jam beres ya. Oh. Balik. Si Opa karena nyebor. Opa karena nyebor. Ya bang, Ompreng lah yo, ompreng. Yo ayah kontrol yo. Kapal lu. Ada yang lain ompreng yo. Mas jauh sampai gandeng ah. Jadi bete kerja bono Cacanet kebon. Jeung Paria. kalau doan bener-benernya. Apa enak kan musim hujan deui ya kali kadang-kadang angkatan-angkatan ya. Mengek program di 2018 menjelang 2020 ya program seperti apa ya lurus di Mangnyek kamu menghibur para youtuber Sadayana. Cetang liwai kumaha teh? Ieu kecang beak gitu kan. Di baca naon ieu? Ayo kana. Bahasa mana teh? Mercon. Amat Wah, tuh cing balagat tuh. dibuakeun moal tengah beledug aya pepegasan cacanet. Mangnyek teh setelah ngabdi mah kieu nya main di suatu ketika tuh bagian sebagai siapa? Mangnyek teh sebagai panaib. Panahib. Naib. Panahib teh. Naib teh lebih Oh, Palebe. Palbe PNS ngoyong nikah ka putrana Pak Haji nyakaratna kasih dia manehna boga harta boga segala lega tanah sawah jabatan duit tapi si Rana Mintar sih kalah milih Kiai Ahmad ya kasih Ahmad ya Ahmad ya. ya pesan moral nu didapat mah betul KB bisa dibeli ku Harta. harta Meskipun udah ngeloba harta, oke. Tah. Tetap kembali deui nya. nah tapi ini open nanti serba mani Artinya naon eta? cek KB bisa dibeli ku duit Eta pikeun ya. Oke lah, sarta sama ieu panginten aya hiji deui kanggo ka Mangnyek. Siap.
simkuring mau minta seger-seger Siap. mau minta 100-200 paling minta 10 kali siap? Siap. Nah itu makanya mereka itu udah mau naon itu biasa lah Bisi agobrak gitu udah mau. jadi kia Cik. cengkir Cengkir, kencur cengkeh kencur cengkeh. cengkir kencur cengkeh 10 kali ya Sok, tapi siap. gancang tempo nanya siap? Siap. Dimulai dari ayeuna 1 2 3 go Kencir cengkur cengkeh, Ah. kencir cengkur cengkeh. Kencir kencur cengkeh, cengkir kencur cengkeh. cengkir kencur cengkeh Cengkir kencur cengkeh. ya siap? Sok. Oke. Di walaupun Dua. mana di mana lu. Cengkir kencur cengkeh, kencir cengkur kenceh. Anger bagi itu gua ada jago ya, ada jago ada bisa ngalak oke, sekalipun pelak oke anger ada jago. Ada kayak kencur kencur kencesa, wah kita kencesa. Alhamdulillahirobbilalamin untuk dibasihan kenikmatan. Kau oke dia. Pokoknya dia kan nikmat pisannya. Pokoknya mah kieu pisan. Tiga goreng bakarna tah mantap langsung bakso mercona juara. Jeung ieu konro eta na nu coklatna ngeunah jeung nu orisinil lagi. Yuk siap. Sahabat sahabat spot sahabat kakenyo beak pisan tuh. Nyek, Bulan atur nuhun pisan ya waktunya. siap pisan. Sukses selalu. Sehat selalu. Karirnya makin lanjut, Amin ya Allah. makin sukses. Amin. Sehat jasmani sareng rohani. Nah, eta nu penting Paling penting. didoakeun. Langsung doakeun ya. Kalau deui pokona mah tong pokok like dan subscribe tak loncengna ka tah hajang gitu. Begitu tadi sinten, treng. Jadi inget kade subscribe gratis. Ya, Gratis pisan. gratis. Makanya tuang geus eta mah ieu kudu nganuhunkeun pisan ieu ka umian ya. Umianya lihat enak pisan. Enak pisan ieu nuhun geus memvalidasi saasi. Terus dia tadi bakso mercon. Oh, set. Tinggal naon tinggal cai nama yuk. Pokoknya mah turun pisan. Oke, kanggo ka para bosku YouTuber sadayana ieu mudah-mudahan kamuran sing janten tumunan mudah-mudahan sing aya manfaatna malah mandar ngahibur kanggo ka para bosku YouTuber sadayana seluruh dunia. Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum. Salam sahabat hotspot.